Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Laju Gusti eta anak abdi usahana ya Allah muga-muga berkah muludan sing aya nu mararaju ya Allah anak mah abdi dalapan ya Allah tapi nu maraju usahana ya Allah tapi abdi yakin ya Allah berkah muludan ya Allah cek kiai ge naon anu digeurenteskeun dina hate insyaallah bakal dikabul ku Allah makana Gusti ya Allah berkah muludan mujizat Kangjeng Rasul ku mulyana Rasulullah coba ya anak abdi usahana sing aya anu maju ya Allah bener bae menang 4 poe anakna usahana maju dagang cilok didorong pakai gerobak. Andai kata manusia kudu ka surga ku amal urang jang jauheun maka ka surga mah pala hadirin wal hadirat lain ku amal perbuatan urang tapi ku rahmatna Allah ngan ieu ngomong kieu ulah digede-gede teuing kanu bodoh mah bisi kieu engke da keur penting ngahadiran muludan di mushola Al Ikhlas di Malang Sari lin jajak kiai ge horeng dak ka surga malain ku amal perbuatan tapi ku rahmat Allah geus dak teu kudu salat teu kudu ngaji atuh tungguan bae si rahmat datang ji hayang untung teu daek dagang hayang panen teu daek melak pare aing mah cenah hirupna kumaha Allah bae ih atuh bener tah jelema ngomong kitu teu salah teu naon dasarna ge hirup mah kudu kumaha Allah ulah kumaha juri ji dasarna ge hirup mah kudu kumaha Allah ngan Allah nita bener Allah nita salat Allah nita ibadah Allah nita ngaji ai hirup cenah kumaha Allah salat belang bentong kadang ngaji teu daek jeung tatangga teu akur lain kumaha Allah kitu mah kumaha jurig cok ayeuna urang dibere akal ku Gusti Allah ditendenan dina awak urang akal teh hiji makhluk anu bisa ngabedakeun mana bener mana salah mana hade mana teu hade mana ibadah mana maksiat iyalah melalui akal mana bagus mana goreng engke mamang lamun kumaha Allah bae ari akal teu digunakeun engke eta mamang kadituna bisi kaasupkeun kaum Mu'tazilah laju kan itu nangke mamang calana morosot ge moal dikaluhurkeun kumaha Allah bae cenah lamun kumaha Gusti pan dibere akal ku Gusti Allah Subhanahu wa taala engkena kadituna lamun teu make akal leho ngolol ge moal dikusut letak ku dia bae asin-asin teh leho dia maka ku sabab sakitu pala hadirin wal hadirat urang andai kata ibadah ka surga kudu ku amal perbuatan urang jang jauhon hendak make nu mana ulah kitu cenah kiai jak kami ge cenah osok puasa komo teteh mah Senin Kemis turun-urun puasa Rajab cenah teteh mah tamat puguh Ramadan mah kawajiban atuh muga-muga be kami teh melalui puasa kami ka surga lah puasa urang mah dendam ngan pindah nyatu ti beurang ka peuting sugan aya urang Malang Sari nu kieu ya 2 poe di ka puasa ya Allah Gusti bulan puasa 2 poe deui ya Allah panjangkeun umur abdi ya Allah ketika datang deui ka bulan Ramadan ya Allah hayang amat abdi Ramadan ieu mah hatam Quran gampang cara dengdengen 5 kali 3 kali abdi mah atuh ya Allah hatam sakali bulan Ramadan ya Allah hayang amat abdi maca istighfar 100.000 ya Allah Ramadan nu ieu mah bisi Ramadan hareup abdi teu panggih deui ya Allah hayang amat abdi Ramadan ieu maca sholawat nyampe kana 100.000 aya nu kitu budak Malang Sari mantak nanya ke ku eueuhna teh nu dipikirkeun ku urang hiji cocok podol hiji lebaran baju kue daging paling jago ieu mushola ramena taraweh 4 poe heut ge eta mah cenah ti 3 poe ti 4 poe kaditu atuh mungkin kadieu awi mimitina mah kabeh kompak tarawih oh mau pemudapan bari kencang takbirna Allahu Akbar suami Allahu liman hamidah Allahu Akbar diuk men nanti yang tengah salat henteu haram jadah doa
eta satengah genep keneh geus ngumpulkeun pabukaan bala-bala tahu bulat tahu gepeng tahu penyon araraya sepancau kolok tapai kolok ieu kolok dangder waduh es dugan es campur bubur Cirebon geus ieu geus itu bu dipelototan me ku bapak kolotna jam sabaraha ieu cenah karake basa tengah genep angel amat waduh abah geus teu kawa geus gareuneuk awak abah ieu abah teh isuk teu ngeunahakan laler-laler acan ya waduh terus jam genep trong dur maghrib adan di musola atau di masjid Allah encan geh nu adan datang kana bar tahu beak 12 puasa nu kitu nu deuk ngasupkeun ka surga jauh pala hadirin wal hadirat jauh ndek make nu mana coba ka surga na ayo mantak ulah aku urang Malangsari ahli ibadah ulah aku ahli taat jabuktina model urang ibadahna model kitu atuh ulah kitu cenah kiai cugan be kami ka surgana cenah melalui maca Quran urang dadalek dogan teu akur jeung ilmu tajwid nu panjang dipendekkeun nu pendek dipanjangkeun betul apa tidak ji rubba qariyin lil Quran wal Quran yal'anuh loba jelema nu maca Quran tapi ternyata Quran anu dibaca ku manehna ngalaknat kanu macana kunaon lantaran teu akur jeung ilmu tajwid hayo nak make nu mana ibadahna ka surga ulah kitu cenah kiai cugan be kami ka surgana melalui salat salat urang deui boro-boro urang mah usolli di musola hate jalan-jalan nuka kebon nuka pasar nuka sawah bener coba eta urang mah ya Allah ibu-ibu jawab jujur bu ibu meme salat ya Allah mekeun pakaian tengah-tengah salat ai dur be hujan jawab inget ka pakaian inget ka salat atuh ja eta salat nu kitu nu bisa ngasupkeun ka surga jauh ji ya Allah ku hararese pala hadirin wal hadirat horeng ibadah eta gararati eta surga horeng mahal gati pala hadirin coba eta urang salat masya Allah usolli urang mah awak di imah ketika der hujan inget kana pakaian ulah kitu cenah kiai ja kami ge leuletikan bisa husu jasok ngaji aya pangajian cenah di dieu alhamdulillah ja kami ge osok eta meureun leuletikan belajar husu ja kula kamari salat salat asar alhamdulillah ku husu-husuna pot genep rakaat lain husu nu kitu mah jelema linglung loba teuing hutang bang emok arem jadah doang aja geus bo syukuran bae ka Gusti Allah nu penting mah urang bisa dahar teu menta kadengdengen imah teu kabocoran geus bae sakitu awak cager jang naon loba duit ge aita mah awak gering mending urang teu boga duit awak cager dahar jeung sangrai uyah dipuruluk ku daging atuh ngeunah bae naon salah teu kula ngomong ji nu penting mah awak cager ibu boga salaki ibu boga pagawean tukang bas alhamdulillah pagaweanna ngebas salaki abdi mah Gusti alhamdulillah nuhun Gusti salaki abdi mah pagaweanna tukang bas sapoe gajina 100.000 ya Allah berangkat jam 7 jam 5 geus aya di imah unggal poe balik bae makana alhamdulillah Gusti abdi mah syukur ka Gusti syukur ka salaki Pak mama masake ge alhamdulillah boga salaki bapak masyaallah dulu urang sakit imah boga teu kebocoran boga 2 kamar ka hiji urang kamar ka 2 anak 18 pot ngajajar doang lauk bandeng bae sakit ge syukur alhamdulillah bu bapak berangkat isuk balik hatina jam 5 atau duit katarima 100.000 alhamdulillah Pak dari tetangga urang macam gajina 150 juta sabulan tapi jarang balik setahun sekali mantap ke kuari anakna hiji bae angel keboga anak mama mah alhamdulillah jeung bapak unggal poe panggil terus mantap kuari anak 18 kuari kedeuneuh deui
boga anak mending loba teh di boga anak cina 24 edan 10 ayaknya 14 daripada boga anak saeutik nu hiji edan nu hiji weureu lah lanjut ngewarahkeun tuh doang tetangga kula tuh Ki Hasim eta anakna 14 bu hirup kabeh lamun lebaran kayak makula silaturahmi jeung minantuna atuh 24 kali incuna 80 kayak makula aing beak aqua tilu dus kue beak 8 colobong hayang cenah budak di makiai mah cenah beakeun barengakan cepang barokah barokah berekbek model kieu mah ngabeakeun ieu kue reng si aqua beak kumaha tak kiai hewa atuh henteu ngan enek bae saeutik kabina-bina ieu jelema wasilah anak loba eta cacahan ka kula alhamdulillah cenah ji ieu pangaruh munasabah eta cenah ceuk kiai cokolot baheula anak mah mending loba alhamdulillah lebah lebaran anu memelikeun tiungna bae anu memelikeun sendalna bae anu memelikeun bajuna bae anu memelikeun cenah kutangna bae anu memelikeun sendalna bae anu memelikeun dagingna bae anu memelikeun laukna bae anu ngabeakeun bae cenah kana pakaya kolot wasilah anak lob nek make nu mana urang ka surga hayo salat model kitu acak-acakan eta urang salat Allah hadirin husu eta hese makana ulah aku ahli ibadah eta nyen husu gati sampai detik ayeuna Haji Jamaluddin can bisa husu bisa ge ngalamun iya 4 rakaat atau 3 rakaat salat lain husu nu kitu mangalamun eta sahabat Rasul pernah dilombakeun ku Rasulullah cek Rasulullah wahai sahabat ayeuna dilombakeun ku kaula saha diantara anjeun anu bisa salatna khusyuk maka menang hadiah sorban kaula cek Rasulullah eta sahabat pak kenceng-kenceng pak sanu teu hoyong ka sorban Rasulullah pertama anu salat kuat anu nyantak dina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an begitu rakaat kahiji Abu Bakar Siddiq batal dina husuna tong ingat ka sorban Rasul rakaat kahiji cek Abu Bakar Siddiq muga-muga ieu sorban Rasul beunang ku aing batal Abu Bakar Siddiq rakaat kadua Sayyidina Umar cek Sayyidina Umar muga-muga ieu sorban Rasul beunang ku aing lamun beunang ku aing asa aing hirup tambah gagah cek Sayyidina Umar rakaat katilu nu batal Sayyidina Utsman cek Sayyidina Utsman piraku ieu sorban Rasul teu beunang ku aing batal tuh ingat ka sorban Rasul ai terakhir Sayyidina Ali maka karena kira-kira ya as ndek as doang cek Sayyidina Ali dina hatena waduh asana aing nu menang sorban Rasul mah ya ternyata begitu beres salat ditaroskeun ka Rasulullah Rasul terangeun kumaha Rasul aya di antara kami anu husu cek Rasulullah teu aya sahabat anjeun Abu Bakar Siddiq batal rakaat kahiji anjeun Sayyidina Umar batal rakaat kadua anjeun Utsman batal rakaat katilu anjeun ma Ali rek uluk salam inget ka sorban kaula anu meunang mantak nek nu mana ka surgana nek ku salat acak-acakan sahabat bae geus sakitu atuh komo beungeut nu karieu berikut kula anu ngomong ya benar benar ayo coba tak kulantaran urang marumasa hirup jalma kotor tiada hari tanpa dosa tiada hari tanpa maksiat urang maloba maksiat ka Gusti Allah loba dosa ka Gusti Allah kudu rumasa salat urang acak-acakan puasa urang acak-acakan urang jalma kotor nah penting ieu ngayakeun peringatan muludan sehingga cek Imam Ibnu Hajar Al-Haytami fal ijtima'u li sima'i qissati maulidi sahibil mu'jizat alaihi afdhalus salati wassalam wa akmalit tahiyyat min a'zamil qurbat lima yastamilu minal mabarrat ngarti henteu itu kaciri jeung ulah tetep becus ya kulantaran urang marumasa dalem madorakman
amun doraka eta leutikeun amun dorak mah kebelah ditu deui eta kulantaran urang mah tiada hari tanpa dosa maka cek Imam Ibnu Hajar Al-Haytami ari kumpulan ngayakeun peringatan Maulid Kangjeng Nabi Muhammad. Urang kumpulan di dieu ngayakeun peringati Kangjeng Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngadengekeun riwayat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta teh min a'zamil qurbat eta teh panggut gedena ibadah. Naon sebabna? Lima yastamilu minal mabarrat karena dalam peringatan Maulid Rasul ngawengku kana mang pirang-pirang kalakuan kabagusan. Contoh paladirin darbe urang di ngayakeun muludan nyieun kue bu cuk nu saurang teh tenang urusan muludan nu nyieun kue ager aing cuk nu saurang deui aing mah nyieun pasung cek nu jadi aing nyieun pais cek nu jadi aing nyieun bugis cek nu jadi aing nu meuli bubuahan cek nu saurang deui aing nu ngakana untuk mau nu ngakan mah derbe ngondang tatangga Masya Allah kumpul di dia Masya Allah silaturahmi jeung nu teu kenal jadi kenal nu jarang panggih alhamdulillah panggih sanajan urang dieu eta jeung tatangga panjarang panggih unggal poe kos ieu betul apa tidak deuleu kabagusan Masya Allah santri ngarariung waduh ngararopi dulu aya nu tungkul bae salak beak benep Masya Allah aya nu nyeklan berkat bae naon si jerona panasaran aing macana ieu Masya Allah aya anu ngabulek be ngarokok teureun-eureun aya teruskan jak ulah ge ngarokok teruskeun ngarokok nu boga mah aya teh boga mah ulah paling ge menta ka batur coba aing menta ge 2 kali 3 kali mah atuh meuli tangkorak dia bangsat doang cenah aya teruskeun ngarokok mah justru cek ulah sering ngomong ciri lalaki wanian eta lalaki nu ngarokok mun hayang neuleuh mana lalaki wanian tuh nu ngarokok hiji wani menta mun eueuh 2 wani ngahutang 3 wani nyokot rokok mitoha mina tuh geblek cek ulah mah karok-korok mitoha beak ieu bu lamun salaki ibu hayang ngarokok laju dicarek ku ibu ulah dicarek moal ngadenge sia eta mah ulah sagede ku ibu dicarek ku dokter ge moal ngadenge heubeul Abu Yaji santri cenah Ki Hasyim batuk bae dipariksa ka dokter cek dokter bapak jangan merokok batuk aja molotot Abu Yaji santri naon aing ngarokok aing teu meunang aing batuk dititah bapak jangan merokok batuk maksud dokter mah Pak Haji jangan merokok nantinya batuk aja gitu maksudnya mah cek dokter Pak jangan merokok batuk aja macem-macem cek abuy aing ngerokok cenah di carek aing batuk dititah laju salaki ibu we dipariksa ka dokter umuran 80 tahun dokter memarahan Pak bu apa ngerokok terus berapa umur 80 ini ngerokok dari semenjak kapan umuran 10-12 tahun sampai sekarang belum berhenti atau belum ngerokok terus udah berapa tahun atau hitung baik kok dokter jalieur yang macana ya pegawaian hitungan umur udah cek dokter berhenti bapak ini ngerokok nggak takut mati bapak yang ngerokok teh sieun paeh henteu naon sebabna aya korek paeh rokona seungeut deui jadi dokter beleh dokter eleh euy terus ya atuh jangan ngabahas muludan dia kuring lagi minal mabarrot jadi iya dina muludan teh mang pirang-pirang kabagusan Masya Allah tadi dibacakan maraba tadi urang tahlil tahmid Masya Allah laju nyeun kabagusan masyarakat merenang berkat alhamdulillah
Anakna atau abah datang abah datang menang berkat mantos ngariung ayo dar kok kabehan barang dibukakan orang beas jeung sarimi jauh jeung kuari makari itu kadang-kadang kasih tuh eta jaro doang di daerah Maja Masya Allah kamari di daerah Maja itu daerah Maja eta mah muludah di dinya berkata kabeh bakul nek kiai nek ustad nek kiai gede bakul be nek masyarakat nek RT nek lurah bakul ngan lamun kiai mah rada gede bakulna mun masyarakat mah rata nek ustad nek naon rata bakul be teh mah deui masyaallah kuat atoh kan masyarakat begitu balik maenakan bae lempang pan mau bakul kejo tambah aya bakakakan ini bener nginggrik be maeuna bae 2,5 kilo lempang atuh mah capek pemajikan mah dahar berkat Masya Allah mau bakul buruk be cek pemajikan ulah bakul motor kemana motor mah tinggalan di dia ku atoh menang bakul dulu astagfirullahaladzim atau dituken atau balik dari 2,5 kilo lempang kunci nama di bawah iya panitia nungguan motor saja di hiji deui ieu diumumkeun tata di kota kadenge kasirep ku bakul araratoh kabeh pala hadirin di bulan mulud mah sanu teu atoh coba ya Allah kamari mah ke bulan Safar ke Azim eta ustad mararengut be kieu karerung di deuleu kula barang kamari takura kamari kula muludan di Cigadueun eta ustad wih sareuri ieu dihareupeun baskom beurang mah we ustad dia kitukeun baru ngamat ulah bawa omong ka haji cenah lah kemarin marah dasar riset cina ya Masya Allah kuari muat dari ngadiuk santri ya Allah di daerah Paneglang ya nges mulai kuari ya Allah bugis pakai badminton ku nggak badeg ya Allah plak ini nanti raket naga gembrong kak blok begitu budak dari kabina-bina ya Allah pantai jeng seprit pakai kokobok kak coba cios astagfirullahaladzim bulan mulud aratoh ucing kana lauk kuat wuru kamari makan bulan Safar tempe kula beaku jeung naon beak ai kuari mah mulai teh kamari poe Sabtu kula ngeus acara maulid malam Sabtuna ngesetar mulai teh maulid tanggal 1 maulid Masya Allah kuari tadi ge geus ngariung teh ucing cing tuh bandeng loy deung kotok awah daekeun ku berkahna bulan mul ya Allah barunga sanu tabung adalah padagang balon ti isuk ngekek nyerikan budak laletik teruskan mang padagang sosis dulu pati padagang cilok cos di nyolokan cilok menak ti isuk nyolokan cilok terpenting nyolokan tilok atau ai cilok papan aci dicolok gitu ai tilok tanya namanya gitu nyawa yang kita bisa ngomong nanti sah nu dirugikan dina muludan Allah nu dirugikan betul apa tidak semua merasakan kebahagiaan pala hadirin dalam pedagang baso, pedagang cilok, pedagang cimol, pedagang sosis, pedagang balon, pedagang es Masya Allah dalam pedagang baso tamun bisa mangke pedagang baso, pedagang sosis, pedagang cilok beres acara nyesa kene demi cinta maulid bikin kanu hadir akur demi cintanya kepada Rasulullah aing sanggup hop ya jeung nu muluda satuju udah dalam mata barokah duit bapak kompak ngomong lagi mantak lamun padagang baso padagang cilok padagang es ngagratiskeun daganganana beres si acara dibikin kadek kabeh kanu muludan insyaallah dia padagang baso padagang sosis padagang cilok jaga bakal asup ka surga panghulana jeung gurobak nasu beneran ngan enggeus di surga mah ulah dagang baso saos di ditu mah terus mang pirang-pirang kabagusan maca sholawat maca Quran dibacakan ayat suci Al-Quran pala hadirin wal hadirat betul apa tidak coba di mana salahna maulid di mana teu endahna maulid mantak mun aya jelema anu ngomong maulid enggak ada dari sananya eueuh ti manana
eueuh ti dituna irah dia ka ditu eueuh ti mana eueuh ti dituna ai dia irah ti ditu laju panggih jeung saha di ditu laju menang naon ti ditu neuk irah ka ditu deui ji pala hadirin wal hadirat dalilna komplit sagalana aya cuma tata cara beda. Zaman Sultan Banten ngayakeun muludan di Pendopo Banten di ditu hanya ukur maca Quran marhaba maca berjanji ngadoa bagi berkat dohar beres balik kadieuna diteruskeun ku incuna saha pencetus maulid hiji Sultan Maulana Yusuf Banten, dua Sultan Ageng Tirtayasa bapana Syekh Mansuruddin Cikaduan kakarak nyeun arak-arakan tah nyeun bepuncakan kieu nyeun itu nyeun ieu nyeun kieu ieu ngarias kieu aya keteranganna aya Imam Ma'ruf Karhi nyarios sing saha bae jalmana anu nyadiakeun kadaharan pikeun tatanggana ngayakeun muludan Masya Allah laju manehna make baju anyar mantak lamun kader mudun make nu anyar gagah ieu kula mungkin mah anyar ya atuh lain iklan samping anyar ieu sorban anyar di Mekah kamari ongkosna mahal deh kenya ieu sendal anyar ya kabeh anyar ya haji jarak ulah seseren tepuguh ieu kabeh anyar ya Masya Allah make baju anyar laju eta ngarias lampu wa auqada sirajan iya lampu ya iya dirias cek Imam Ma'ruf Karhi iya pemuda nu ngarias waduh wa auqada sirajan wa tabakhara laju lebah marhaba nyenget bukhur Masya Allah tujuanana ta'ziman li maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam hasyarahullahu yaumal qiyamati ma'al firqatil ula minan nabiyyin jaga bakal digiring di poe kiamat jeung rombongan paling luhur para anbiya wal mursalin alhamdulillah ta ieu berkah muludan mantak muludana kudu pagodeguan makana cek Syekh Nawawi ya lamun jalma sok ngayakeun muludan maka ku Allah Subhanahu wa taala eta ahli kampung bakal dibere tilu perkara kes di alam dunia bedakeun ulah supaya semangat tahun hareup ya ceuk Syekh Nawawi tanara lamun ieu ahli kampung sok ngayakeun muludan akur jeung keterangan Ibnu Hajar Al-Haytami inna amalal maulid amanun fi dzalikas sana fitil kasana sanya ngayakeun muludan eta memperingati muludan bakal nyieun aman ka ahli kampung satauneun amin amin hayang urang diaman muludan maka eta kampung ku Allah moal katarajang tsunami amin moal ditolak eta kampung moal katarajang angin puting beliung amin gitu duang nu hayang urang dieu moal kahuruan bahkan masyarakatna bakal salamet satauneun moal katingang kalapa ih pajaran meureun henak dengan kalapa henak eta moal kajempet lawang amin gitu moal dicongcong orai bakal salamet satauneun hayang salamet muludan mantak pikeun ngayakinkeun bahwa muludan nyieun aman satauneun penting ieu urang dieu motor teuneun di luar ulah diasupkeun cukup kunci setang cokot deh kuncina antapkan di luar ayo bakal aman cek Syekh Nawawi satauneun nu bener kiai jajal kumaha cenah lamun isuk-isuk eueuh atuh nasib teh mangarana atuh ulah nyalakeun aing gati ngalawan nasib maka hese ngalawan nasib maka di mana ge ih jelema cenah pinter silat Cimande Cikalong Cigendewa wabruk bebeak kabeh ku cilaka mah di kamar mandi labuh cek incuna abah kunaon abah labuh pan abah pinter silat teu katakis ku abah laleur mah cenah endeu kumaha mantap kakak ulah sok ngajago hirup dalam dunia hirup mah eueuh nu jago kecuali kotok
kotok maya wah aya kotok jago hirup mah nu sampurna kecuali rokok mah aya ta rokok sampurna eta rokok sampurna rokok nu paeh ai paeh hayang naon atau yang sampurna aya ustad nu hirup hayang samsuna beda tipis sataunan bakal aman amin tah deh eta kiai ngomong doang nu heueuh ai kitu kunaon mah lain cenah ngayakeun muludan bakal nyen aman sataunan jelema bakal salamat bener kapan tatangga kami cenah kamari muludan terus ngahadiran cenah ka ditu laju jabuktina ka senggol motor pan cenah bakal salamat pan eta ka senggol motor tanya sabaraha duit dia nyumbangna iya hayang urang dia selamat jawab dengekeun sajalma anu nyumbangkeun kana muludan 4 dirham sabaraha cenah terang urang dia kana 4 dirham 4 dirham itu 1 dirham lain 4 dirham sajalma anu nyumbangkeun mana muludan hartana 1 dirham man anfaqo dirhaman fi maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam sajalma anu ngainfakeun hartana 1 dirham pikeun maulid Kangjeng Nabi Muhammad 1 dirham eta 4 gram emas supaya kaharti ya emas kuali 1 gram 900.000 kali 4 3 genep berarti 3 juta genep kadenge urang Malangsari sajalma anu nyumbakeun muludan 4 gram emas 1 dirham 3.600.000 bakal salamet satauneun teu amin saja teu nyumbang yang nyaho mantak teu amin cicing bunga yang dibalikeun cenah tuh mantak nu kamari ka senggol motor bara duit nyumbangna meureun bae 50.000 untung dia eta kitu kegeleng beteungna iya cek Nawawi tanara bala hadirin mantak ulah eleh cenah kami ge kiai lain kudu mampu kami ge hayang lain kudu hayang ngan kami teu mampu eueuh ka hayang urang mah deuleuh tuh urang Serang tukang beca ngumpulkeun duit sapoe pikeun muludan 3.000 perak tukang beca urang mau ka hayang ai kakak ngabulak bae ngarokok paling murah rokok cengkeh 10.000 kali 2 bungkus 20 tuh teu ngomong-ngomong mahal urang Serang deuleuh ngumpulkeun jeung muludan 3.000 perak sapoe kali setahun 365 hari malah hadirin keur 300 bae ge geus 900.000 kali aya anu 5 kali 3 sabaraha malah hadirin genep kali 3 18 geus 1.280.000 satahun pikeun muludan tuh ada aya kahayang urang eueuh kahay hayo geura ngomong naon deui ini ngomong teu boga keneh hayo ka tuh budak Serang deuleuh niat ngayakeun muludan mantak hirupna cukup anak tukang beca bisa kuliah jadi dokter randes S1, S2, S3 sehingga loba teu engkas bereku anakna tungtungna anu mah santren anu naon ya eta bala hadirin hadirat taya lamun jelema sok daek nyumbangkeun muludan hadirin wal hadirat deuleuh jaga para hadirin bakal aman eta sataunan kampung amin insyaallah masyarakat Malangsari sakieu mah alhamdulillah udah mau diuji atuh lebih ti 3,5 juta bener teu atuh iya bu diuji manehna keluargana aya 18 bu encan mena dahar sampai sapeting tuh bener teu kali teu ngayakeun muludan mena terus iya itu bu atuh lebih insya Allah insyaallah kampung ieu aman moal aya tsunami amin amin ya rabbal hiji 2 cek Nawawi lamun eta ahli kampung sok ngayakeun muludan maka eta ahli kampung rizkina ku Allah bakal dijembarkeun satauneun tak lebar rezeki be amin
hayang jembar rizki atau sumbangan muludan sabara 1 dirham sabara 3.600.000 ayo teu amin deui bae tuh hese kahayang urang mah palelit jiwana Kangjeng Nabi mah Pak Bu ngingetkeun umat sapoe saeuting 24 jam. Duh, cek Rasulullah umat aing salamet moal. Sehingga rek maut masih bertanya ke malaikat Jibril. Jibril bejakeun ka Gusti Allah, umat aing salamet moal. Kumaha Jibril jawabna? Muhammad umat anjeun bakal salamet, bakabeh bakal ngeusi surgana Allah. Kakarak Rasul rada tenang. Eta Kangjeng Rasul diomong umat tuh diomong ai urang kadang-kadang di peta mulu dan satahun sakal geus harares nek naon cenah mulu dan amprekan amat atuh pikeun nu mampu nek naon jaga bakal jeceritan jelema hayang meunang sapat Rasul nek kumaha urang atuh sehingga jaga di poe kiamat hadirin dangukeun ku para jamaah syafaat Rasul eta lain jeung jalma nu takwa syafaat Rasulullah lain jeung jalma nu ahli ibadah tapi syafaat Rasul amma innaha laisat min ahlil muttaqin saknya-nyana eta syafaat Rasul lain jeung jalma anu ahli ibadah tapi saknya-nyana syafaat ya lil mudznibin al khati'in al mutalawwithin jalma syafaat Rasulullah jeung jalma anu tukang maksiat anu tukang berdosa anu tukang loba kasalahanana anu tukang ngarumpak kana urusan agama model urang nu bobolokot kudo dosa jaga Rasul asruk-asrukan di poe kiamat cek malaikat pintu neraka atos jungjunan abdi bae nu neangan umat anjeun moal bisa cek Rasulullah wahai malaikat Malik tetap kudu kaula terjun anjeun moal kenal ka umat kaula deuleu can nu geuneuk nu hideung nu ieu nu itu buak mat kula mah nu pesek nu peang nu gendut aya nu macem-macem eta Rasulullah asruk-asrukan pala hadirin disingkap-singkapkeun ku Rasulullah ya Allah barang di dalam bener budak Malang Sari doang kurang mana kumana Malang Sari Rasul Islam talain atau Islam aju kumaha tadi nasub neraka kebay Rasul geura angkat teh kawa panas geus geura angkat beugeulan ge kumaha di ditu bae ngobrol mah masyaallah cek Rasulullah ari kumana Islam atau Islam sok salat ulah loba omongan Idul Fitri doang Rasul laju eta kumana cenah osok puasa nganti lu poe laju pernah nyumbang muludan pernah Rasul nyumbang muludan 50.000 tapi nyokot berkat 24 alebatan garong tah masih eta laju cenah anjeun ieu cenah iman ka Allah atuh iman ka Rasulullah iman iyalah lil mudznibin saknya-nyana syafaat Rasul jeung jalma anu berdosa lil al khati'in jeung jalma anu loba kasalahan bahkan al mutalawwisin jeung jalma anu bobolokot hirupna ku dosa model makana keur muludan keur nyambungkeun supaya jaga di aku ku Rasul amin amin ya rabbal alamin tayeu lamun jelema hayang jembar rizki pala hadirin sadaya hayang cukup rizkina satauneun gedekeun muludan insya Allah 2 3 cek Syekh Nawawi Tanara lamun jelma sok ngayakeun muludan naon gerentes dina hate ku Allah bakal dicumponan amin nah geus bae bari cukup nu nyaho urang pala hadirin hate urang jeung Gusti Allah geura hayang naon wari tinggal ngomong dina hate ya Allah Gusti berkah muludan ya Allah abdi hayang kabayar hutang ya Allah ku ngabadag hutang abdi ya Allah salah kita usaha ya Allah ngalumbuk segala makburuk bae ya Allah
Mantak mudah-mudahan ya Allah berkah dan kabayar hutang abdi ya Allah. Laju Gusti eta anak abdi usahana ya Allah muga-muga berkah dan sing anu mararaju ya Allah. Anak mah abdi dalapan ya Allah tapi anu mararaju usahana ya Allah. Tapi abdi yakin ya Allah berkah dan ya Allah cek kiai ge naon anu digeurenteskeun dina hate insyaallah bakal dikabul ku Allah. Makana Gusti ya Allah berkah dan mujizat Kangjeng Rasul ku mulyana Rasulullah. Coba ya anak abdi usahana sing aya anu maju ya Allah. Bener bae menang 4 poe anak usahana maju dagang cilok didorong make gerobak dijabah doa berarti teh eta tuh hayang maju naon nu digeureuteun teh ya Allah Gusti abdi mah hayang kabayar hutang insyaallah kabayar amin amin hayang naon ya Allah Gusti salaki abdi mah deugel teu benang ku carek ya Allah nguseup bae ya Allah mending mun bebenangan berangkat tos isya ya Allah balik subuh ya Allah kadang berangkat asar balik jam 8 mending mun bebenangan ya Allah ieu mah teu bebenangan ya Allah musib lamun di Jawa Tengah aya Sunan Kalijaga ya Allah pokoknya masalah kieu Sunan Jaga Kali ya Allah sok hayang naon ya Allah Gusti abdi berkah muludan hayang boga anak nu saleh ya Allah amin jembar rezeki abdi ya Allah amin ya Rabbal tak ternyata ieu muludan pahalana kuat gua kupohar mantak lamun ahli kampung sok muludan hirup ahli kampung bakal berkah bahkan eta kampung bakal sinar bercahaya lantaran ka senter ku cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka muga-muga tahun hareup mah urang dieu sing semangat amin. Laju naon tuh di tujuan maulid tujuanan diperingati maulid. Nah dina hadis Imam Bukhari nyarioskeun jaa a'rabiyun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala mata qiyamus saah ya Rasulullah. Hiji waktos dongkap sahabat wakila cek hiji keterangan mah ieu sahabat teh Sayyidina Umar wakila Sayyidina Jabir dongkap ka Rasulullah punten Rasul cek eta sahabat Rasul mata qiyamus saah iraha Rasul terjadina kiamat sedangkan ieu kiamat teu aya nu terang aya kiamat kumaha kitu ya Allah kiamat eta taburna lautan ngagubragna langit jungkir balikna tanah ngagubragna gunung eta kiamat sedangkan Rasul terterangan iraha terjadina kiamat maka pala hadirin Rasul terterangan terjadina kiamat paling ge ciri-ciri kiamat mah seueur anak geus loba ngalunjak ka indung bab. Nah masjid bagus-bagus nu ngeusina apa kosong kos bener riba geus teu dianggap riba maksiat geus teu dianggap dosa berbuat dosa geus teu asa ngalakukeun paharaman ieu geus jadi kiamat bener jeung dulur geus teu alalak lamun aya dulur sorangan peda miskin padahal saya indung sabapa atuh cuek bae tapi lamun aya deung-deungeun beungar dulur aing cenah eta ieu geus ciri kiamat anak loba marentah ka indung ieu ciri kiamat. Ya Allah pugu induna geus kolot mak nitip anaknya kami nek shopping kami nek balanja ya nitip anaknya opat ya Allah induna ke 85 tahun dititipan anak aya anakna ngeuneunahan leumpang balanja ka ditu ya Allah ai dohor di telepon mak anak kula geus bere dahar can teu nyaho anak dia mah anclok-anclokan doang bangkong aing meniripuh cenah. Laju pan indung kolot geus kolot ya geus ripuh. Maayat hayang energen. Kadegena gena doang ai anak saya mah aya bae hayang deterjen deui cenah. Atuh aya disedukeun ku indung kolot urut ngepel. Dibikeun gelak betwa. Ai jauh ti horeng kejer batur pae. Coba eta urang geus wani ka indung bapak. Geus eueuh ka indung bapak teh geus eueuh penghormatan jeung perhargaan
Pala hadirin wal hadirat, padahal indung bapak urang teh ya Allah urang bisa kieu doa indung doa bapak. Urang bisa hidup ke alam dunia sabab dia indung ngajeng bapak, betul apa tidak? Ya Allah komo indung komoin. Coba eta indung ngandung anak 9 bulan. Bapak-bapak jajal kalapa gandong sahulu besa minggu beta liana beuteuh. Daek teh bapak-bapak. Embung tapi deuleu indung 9 bulan ngandung anak. Ya Allah di deuleut ti hareup doang nang kebrem, deuleut ti buri doang kalapa condong nang karak eungap nang bisi betus. Ya Allah eta anakna bege ngamuk na jero beuteung pukul gedebeg-gedebeg. Dupak cek pamajikanna Pak Ima si Dede dupak anak ni kenceng. Doang na lalaki jeung cekel ge Pak. Jepret. Aduh atep dupak-dupak. Atuh coba pada ulah dupak-dupak. Atep sok dupak-dupak. Oh anak bapak nu kacep. Ulah dupak-dupak kacep, ulah dupak-dupak. Nah jodoh beuteung keneh. Kumaha eta cek anak lamun teh makadenge eta anak kaji jarok ngomong kieu eta anak. Cek anak teh ya, nah jodoh beuteung. Ma, Pak, atuh aceng lain ngadupak. Ma, ngadupak eta teh sok aya orai hideung. Sok seserepetan becena ka dia datang celoh be ngajampe balik deui becena indung mah pohara maka pantes pala hadirin hadirat munasabah umat Rasul bakal menang syafaat jaga di poe kiamat tapi aya nu moal disyafaatan ku Rasul saha wal aqu liwalidayhi jalma nu tukang duraka ka indung bapana. Hai, indung bap, jelema kore geus tolok bakti ka indung bapak. Ya Allah, ai indung ngajeng bapak nanaon ngajeng anak. Anak gering langsung diubaran. Tapi kolot anakna 12 aing berobat siling seundeuhkeun. Aing mah berobat cek indungna. Terus make tali teh indungna doang pendekar dari gua hantu. Ka dieu. Aing geus teu kawawa pun lieu. Aing mana berobat bejakeun kana kakak dia aing berobat. Ka cenah ge emah yang berobat. Nek naon dia nanyaan ka aing jadi ge anakna tuh. Tapi deuleu indung, nanaon jeung anak, bener teu Bu? Bener teu Bu? Indung mah komo pohara ka anak teh ngurusan ya Allah Kiai Hasim. Urang pan moal bisa tapi deuleu eta awewe. Mun salakina maot ninggalkeun anak 12 kaurus ku indung mah. Bener Kiai, bener anakna 18. Ku indung maka urus bener mana buktina ada eta anak kotok aya kotok jago ditutur-tutur ku anakna ih aing ge puyeng he eta anak ya Allah jajal lalaki bisa naon kula pemajikan bi cek pemajikan ndek babantunya ka dulur cenah hajatan oh gerakan itu ngan ulah kebel-kebel leumpang ke tacan cek pemajikan lembang majikan, wow anak wiji abe aya emam jeung endog. Atuh kula yang di mana indog tempatnya aing teu nyaho. Tuh, untung baheula mah santren jeung Kiai Hasim barang bisa ngegoreng endog mah. Endog beres digoreng kula. Duh deui abe aya ngee. Durusut kula lembang ka WC. Kudu atuh cing. Duh hiji deui ka kisangan. Abe aya endot. Nyedudot kula gegeuraan. Cek anak eta abe dota bau tai, meureun meleungeun aing teu kakumbah deui. Poho lalaki mah hese. Makanya bapak-bapak jangan terlalu sok dong sama ibu-ibu. Iya ibu-ibu itu makhluk lemah bener dah. Iya jangan digetak, mesti disayang. Iya jangan digalaki, harus disayangi, bila perlu kita candungi. Anu ngomong cocok, sumpung celika kebalik ke dia.